Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah petepang dangu deui sareng sim kuring mangaduy muhun. Urang ngadongeng deui, dongeng hanca kamari nu judulna Si Kuncir. Mangga kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos, urang kupingkeun wae kumaha jojor care si kuncir ieu. Sok yuk tong hilap kaum dangu sadayana di subscribe atur nuhun. Oh, aneh nu ngaran bakong deh, heuy. Hehehe. Aduh, mani gede gitu we. Eta kumis mani boplang, buk ni panjang, ni jangkung badaknya kos nu ngadongengna. Hei, siyo mahina sia ka uring, heuh. Teu nyaho maneh keur ngomong jeung saha? Ah, ulah ragen. Maneh teh sahanya? Maneh teh cadukna kalaman aja geleungin. Hehehe. Hei, siyo. Yo, ka dieu sia. Podaran ku aing. Ah, ulah galak-galak gitu atuh euy. Urang ka dieu teh maksudna mah erek badami lah jeung maneh. Kitu tah niat urang teh. Hehehe. Lain erek nyieun naon masalah urang mah euy. Hehehe. Hei, naon sia ka dieu? Becakeun urang erek badami jeung maneh. Panami naon sia? Yo, kieu ayeuna mah geus eureunnan. Ulah sok papadok, ulah sok maling-maling. Nu jelema nu teu boga tuh euy. Anu boga ge ulah dipalingan ku maneh teh. Pagawean kieu teh teu balik, nyaho teu? Maneh ngajarkeun ka kolot sia. Mana teh teu nyaho sia. Uring teh ngaranna bakong, nyaho teu? Urang nyaho tuh, maneh teh bakongnya. Karaman aja leuweung. Geus lah. Ulah sok kikituan. Kena bisa cilaka. Bah kakong. Oh sia. Budak leutik sia ngajar ka kolot. Urang mah emang budak leutik, tapi urang mah pikiranna geus kolot euy. Henteu kos maneh budak kolot, pikiranna kos dak leutik. Hayang mah teh ngarugikeun batur bari neangan untung euy. Ngadenge kitu kaum dangu sadayana, bakong teh langsung bangetna miak jadi beureum. Nafsu nu ngagedurina dadana meh ameh teu bisa katahanan. Tapi bakong ngaran jawara anu geus loba pengalaman. Tuh bakong teh nyebutkeun dirina nu keur nafsu maena teh ngaieu seuri. Sia. Yo, ka dieu sia. Ku aing urang tangtang hayang nyaho cing. Kumaha ngadenge ngaran kahebatan maneh teh kucir. Maneh mah lumpat jenglut-jenglut we euy. Emang maneh wani ka urang? Hei, sia. Kucir, budak beletik, budak bolon. Maknya aing sieun ku maneh. Yo, tarima ke dia serangan aing sia. Curelat, jeleng. Bakong teh langsung nunjukkeun beureup ka tuhuna. Dari si kuncir langsung wae maena teh dikat langsung lompat ka gigir. Ningali kitu bakong teh ngarubah seranganana. Ngagunakeun dengan kencana. Maksudna erek nonyok tada si kuncir. Atau ningali kitu si kuncir gen rikat nahan serangan bakong ku beureup. Jedung.
bangkiu dua nate ngabangkiu. Atuh nalik itu bahakong teh ngumpat tina hatena. Wah, iya bener-bener sih kucir teh hebat euy. Wah, iya kakara urang aya lawan nu bisa nyiimbangan tenaga lapisan urang. Kieu cara mah urang kudu ngeluarkeun ilmu pamungkas acian sorot matahari. Gitu. Da dilawan kitu mah percuma ieu budak teh. Kitu kaum dangu sadayana gerentesan bahakong teh na jero hatena. Ari si kucir kaum dangu sadayana ningali bahakong ngalamun teh langsung main teh ngomong. Hei, kunaon maneh apa oi? Geus lah cek urang gen. Mendingan ayeuna mah lah daripada gelut mah. Mendingan urang badami we. Ame urang teu naon, maneh teu naon. Terus anu rek ditanyakeun penting ka maneh teh euy. Tah kitu maksud urang ka dieu teh. Hehehe. Hanya naon sia datang ke dieu. Yo, tarimakeun sia modal ayeuna mah ku aing teh sia. Kitu kaum dangu sadayana jawaban bahakong teh. Mudar wae sia. Kos kasato wae ka aing teh. Atuh lamun aing ngomong lemas mah ngaranna ge lain karaman ajak leuweung atuh. Oh nya. Oh maneh teh karaman ajak leuweung. Makanya tanyakeun ka Mang Aduy tah nu ngadongengna. Jadi maneh apal atuh lamun aing ngomong lemes mah karan gen berana lain karaman ajak leuweung atuh. Oh kitunya. Baha tuh Mang Aduy. Ulah kasar-kasar atuh euy. Hehehe teh. Kitunya kaum dangu sadayana mohon ieu mah cuman perannya. Da lamun bahasana nu sae mah beureun bahakong teh kirang lebet kana caritana kaum dangu sadayana mohon poharanya. Aduh, intermezzo kaum dangu sadayana mohon sok ahwang lajengkeun deui. Satacana dilajengkeun kumaha ieu Kang Ahmad Mukhlisin nu aya di Soreang Bandung. Wilujeng ngupingkeun wae nya ka Mamah Andri Karawang, ka Ibu Khotimah sareng Kakang Ade Soekarna, terus sareng ka Iim Rohimat. Wilujeng ngupingkeun di saruanya. Atuh kakam dangu sadayana anu tos subscribe channel Mang Aduy ieu wilujeng ngupingkeun. Atuh nu anu teu subscribe ke wilujeng ngupingkeun wae lah pokona mah kasadayana ti Mang Aduy. Hapunten ya dongengna rada ngacapraknya. Sok ahwang lajengkeun deui. Sok yuk. Atuh hari geus kitu mah bahakong teh langsung mapatkeun aji sorot matahari. Manehna teh sidekep situ tunggal paruna dipeureumkeun muserkeun tanaga lapisanana ka dua leungeunna. Atuh dua leungeunna teh ngaluarkeun cahaya beureum anu buricakan. Terus kitu mah panuna teh dibuka. Panuna teh neuteuk tajam ke si kuncir. Ari si kuncir ka udah sadayana ningali bahakong kitu teh langsung tatan ngaluarkeun ilmu inti kuncir. Ilmu inti kuncir teh manehna teh ngaluarkeun ilmu kilat baja. Pusat tina mata bahakong teh ngaluarkeun cahaya anu nuju ka awak si kuncir. Ari si kuncir kaum dangu sadayana manehna teh rikat make ajian lompat kilat. Shoot! Plus! Bludung!
cahaya teh ngebentur ka imahna Pak Akong atau imah Pak Akong teh ngaluarkeun seuneu kaduru. Ningali serangan anak anu teu tepat kana sasaran, Pak Akong teh langsung nenggeukeun dengan keturunan waya cahaya teh diarahkeun ka si kuncir. Blesat cahaya beureum teh meni cepet atuh si kuncir kitu teh maena langsung ngaluarkeun aji kilat baja atuh dina awak si kuncir teh kaluar cahaya biru diadu jeung cahaya beureum. Set wer. Dua bangkil serontot gubrak duanana teh ngagarubrak. Orolo atuh Pak Akong teh ngaluarkeun getih lalamaran tina sungutna. Ari si kuncir kaum dangu sadayana manehna mah teu nyampe ngaluarkeun getih tina sungutna. Manehna mah pas kieu teh langsung manehna moneal hudang deui. Takan namun sieu mah kumaha cek urang oge tadi ulah gelut bisa celaka kan. Teu maneh kan teu urang anu celaka teh, ayeuna kanyahoan maneh anu celaka teh. Sok anu geus kieu rek kumaha maneh Bakong. Hehehe. Rumasa urang eleh ku maneh. Orolo atuh Pak Akong teh ngaluarkeun deui getih lamaran. Ningali si kitu si kuncir teh aya rasa karunya langsung nyamperkeun ka Bah Akong. Cek urang oge tadi teh lah maneh sih ngajak kelutnya. Tapi ampura euy, urang mah teu niat nyilakakeun maneh, Bakong. Urang ngerti maneh hebat kuncir. Kebeg atuh Bakong teh pas ningali kalungna si kuncir. Manehna teh bade ngagerentes nar jero hate. Eta si kuncir make kalung eta. Manehna teh saha atuh sabenerna nya? Kunaon maneh lah bengong. Bakong. Urang rek nanya ya. Aya nu mingpin kalaman aja leuweung teh aslina saha euy? Tasanya orang malen maneh nu mingpinna teh. Gitu nanya si kuncir ka Bah Akong teh. Ari Bah Akong langsung wae ngajawab bari rada. Lain urang anu ieu urang mah ngan kur wakilna anu mimpin mah benerna jurelat atuh. Pas Bah Akong ngomong kitu teh aya nu ngajurelat ka hareupeun duaan. Eta jirim teh nu make serba hideung, make tergos hideung. Bari ngomong Bah Akong teh, manusia erek wani-waninya ngabongkar rahasia kurang teh. Awas ya, podaran ku aing sia duanana. Maneh saha euy? Aduh, datang angin naon ngomong kitu wae sia. Pangersa tulungan abi pangersa. Sia tadi edek ngebongkar rahasia sia. Awas ya, lamun nyampe ka nyaho dibral badil eta beuteng sia teh. Moal pangersa, moal kan urang geus janji moal ngabejakeun saha aslina anu mingpin karaman ajak leuweung teh. Sia. Naon atuh maneh kitu ha? Maneh teh aslina saha euy? Datang main ngambek bae. Ditergos di teu gentle euy maneh mah. Teu gentle lah. Ya jelema mah kudu gentle dong. Sok buka ta tergos teh. Tingalikeun beungeutna teh. Aing mah yakin maneh teh pasti goreng patutnya. Makana ditutup eta.
banget teh. Sia wani-wani sia ka urang. Mane teu nyaho ieu ka urang. Sia atuh komdang sadayana keur kitu teh eta tergos hideung teh langsung nyerang ka si kuncir. Si kuncir rikat mainna teh make ajian kilat. Syut nyaho-nyaho si kuncir teh geus aya di opat lengkaheun jelema eta. Atuh jelema tergos hideung eta teh bakatu kaget, nu teu nyangka budak seletik itu boga kecepatan kos gitu. Bener berarti budak teh cek si Ipang teh lain budak sembarangan. Wah kieu mah urang kudu hati-hati euy. Kitu kerentesan hate tergos hideung teh. Atuh tergos hideung teh ningali Pak anu keur aduh-aduhan. Mana teh langsung ngomong ka bakun. Maneh teh wah parah maneh tah. Lamun teh kiru-kiru tulungan bisa paeh maneh euy. Mohon pangersa tulungan kuring pangersa. San atuh ari kitu mah urang maneh tulungan heula nya. Atuh tukung celila tergos hideung teh ngarangkul awakna Mbah Akong. Mana teh langsung curelat we cepet ninggalkeun tempat eta. Ari si kuncir kaum dangu sadana dayana ningali musuhna kabur teh mana erek langsung nyusul. Tapi tukung celila mainna teh ngadenge suara guruna. Enggeus kuncir ulah di udak eta jelema, antepkeun we heula. Ayeuna mah nu penting karaman ajak leuweung teh geus kanyahoan saha anu mingpina. Ai pas kitu ngadenge kitu si kuncir teh langsung ngareret ka sebelah katuhu. Di belah katuhu teh aya jirim bodas hiji aki-aki nyaeta Ki Adot. Atuh si kuncir teh nyamperkeun ka Ki Adot teh. Ki maneh di dieu gedean euy. Oh Ki lah tadi nama kurang udah kita jelema teh hayang nyaho. Geus ulah diudak heula ayeuna mah ya penting karaman ajak leuweung teh geus dikuasai ku maneh teh. Tapi tah maneh geus nyaho ayeuna mah saha aslina teh pamimpin ajak leuweung teh. Tapi geuningan ditergos kitu nya kuncir. Oh Ki urang teh nyaho euy saha tuh eta manehna sebenarnya teh nya. Matak make tergos kitu kan meureun mah teh mung kanyahoan ku batur kabeh ku balad-baladna gen mung nyahoan meureun nya. Tuh nyen baladna enak ngarumpul. Yuk orang tanya ayeuna mah kuncir. Oh Ki yulah tanya. Bang tanya manehna apa lu apa henteu nya. Kan eta make tergos hideung teh penasaran urang tadi nama hayang nanyakeun saha nya lumayan bapak kuring teh kitu Ki. Geus ayeuna mah ulah mikir kadinya heula kuncir. Da lamun ngajurung ku nafsu mah aki gen hayang kitu eta teh. Kitu kaum dangu sadayana obrolan si kuncir jeung guruna teh. Atuh teu silila nyamperkeun ka kumpulan karaman ajak leuweung. Atuh manehna teh nu keur ngarumpul bingung kudu kumaha kusabab pimpinanana teh geus ninggalkeun maranehna. Saha anu ngawakilan maneh teh ari ngobrol kabeh mah
nu ngadongeng na lieureun. Oh, urang wae lah Ki. Urang yo mawakil ti jelema ieu teh. Tah, ayeuna erek kumaha maneh teh? Pimpinan maneh geus eueuh. Ki bingung orang teh Ki. Mahanya ada orang mah di paseta gen sabarana mah yang insap Ki jadi karaman teh euy. Da baturan urang gen loba nu kapaksa ieu teh. Atuh ayeuna mah anu boga ieu mah baralik aring sahap geus eureunan ulah jadi karaman deui nya. Ki mun balik mah orang izin Ki kumahanya nya Ki. Atuh si Aki teh jadi bingung ngadenge gitu mah. Ulah bingung-bingung Ki. Tempat mana kan loba tah. Ieu karaman aja geleuweung teh didik we kumaneh Ki. Atuh anu ieu na kumaneh cina kana kabeneran ulah kos kikieuan Ki. Tah kitu Ki. Sok lah urang daek kumaha batur-batur daek teu lamun milu ka eta Aki guruna si kuncir kumaha daek euy. Daek lah. Hayu daek lah. Atuh kompak kaum dangu sadayana ngajawab dararae. Atuh ngadenge gitu teh Ki Adot langsung ngut-ngutan. Yo aduh hari gitu mah kurang diajar bareng-barengnya dah Aki gen can tentu bener ya teh. Tah gitu Ki bener heuy. Atuh aring geus kitu mah yo lah. Ayeuna mah sok tah cokotan harta-harta nu kumarane dipaling teh pikeun deui kanu bogana nya. Ya yo ayo. Atuh kaum dangu sadayana geus kitu mah karaman ajak leuweung teh langsung nyokot harta-hartana anu menang malingan ti menang ngarampok ti lembur-lembur di dinya. Hari ini beres gitu mah barang-barangna dikumpulkeun eta tempatnya langsung diduruk ku kabehanana. Cenah lamun teu diduruk mah manehna teh sok kasuat-suat ka ninggal mun kabeneran ngalewat ka tempat eta. Kitu tah kaum dangu sadayana carita si kuncir nu ngebasmi karaman ajak leuweung. Atuh kabehana karaman ajak leuweung teh anggotana ngilu jeung Ki Adot ka tempatna di puncak Gunung Kulon. Ari si kuncir kaum dangu sadayana manehna teh pamitan heula ka Ki Adot teh nu maksudna manehna mah moal milu balik ka puncak Gunung Kulon. Ki urang mah moal ngilu lah mau balik. Urang mah ek terus we neangan eta jelema nya. Aduh aleh kitu mah cik ku Aki dinoakeun Cil. Nuhun atuh Ki. Tapi salamkeun we nya ka indung urang nya. Urang mah salamat kitu teu kuna naon nya. Da indung maneh gen sehat walafiat teu kurang naon kuncir. Nuhun we atuh Ki ari kitu mah euy. Atuh lah ari kitu mah urang ereka dituinit heula nya. Tapi kan moal bisa ayeuna. Moal bisa ayeuna kumaha kitu Ki? Da urang moal ngiru. Lain kitu waktosna seep. Kaum dangu sadayana waktosna seepnya. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui. Sim kuring Mang Aduy minta dihapunten pilih
dongeng si kuncir ieu pisan kakiranganana. Atuh amit mukur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.